Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 28 nya pamiarsa. Satu acana mamang nada dihapunten ieu teh. Nyuhunkeun doa ti sadayana kangge pun bojo. Ayeuna nuju dirawat di rumah sakit atos hampir 5 dintena gitu. Nyuhunkeun pidoana. Mudah-mudahan sing enggal-enggal dipasihan kasehatan deui sakumaha bihara-bihari deui. Diangkat panyawatna. Mudah-mudahan eta panyawat sing jadi kiparat tina sadaya rupi kalepatan, kaluputan, dosa anu tos dilakonanana. Nada doa ti sadayananya. Atuh sumangga anu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ti kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 28. Kumaha salajengna? Sorot cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Jadi ieu nya negeri Lingga Soka teh. Tapi nya kieu asa teu percaya kaula mah. Piraku ngan ukur mangrupa leuwih jeung cai nyuruh. Mani beda jeung beja anu cenah maka cida endahna negeri Lingga Soka teh. Ceuk damar anting nembalanana ngahaja mancing sangkan eta dua makhluk jin nembongkeun kaayaan negeri Lingga Soka nu sabenerna. Dasar bonge sia kantun kaganteng deuleu. Naon kaganteng teh? Sia beungeut kasep tapi ganteng gangguan telinga sia. Dewek tadi nanya ngaran ka ilaing kalah nembalan anu lain sia. Tapi keheula euy nyaho ceuk sa ilaing ieu negeri Lingga Soka hiji negeri nu kacida endahna deuleu. Nyaho ti sa ilaing? Nya cek Kanjeng Prabu Soka Panaran pan kitu nu katelahna pan kuring teh baladna pisan baladna Prabu Soka Panaran. Barang ngadenge damar anting nembalan kitu dulgana jeung leginti jadi silih leret semua heran. Sedengkeun Kinagareksa ngaharewos bari mesem jeung Noel cangkeng damar anting. Pinter oge geuning akalna majang. Tenang ki tenang, ulah Noel cangkeng barina oge gete-gete ki. Harita dulgana jol nyentak dumeh nempo si aki harewosan. Hei, aki-aki pewet,
Aya naon sia make harewosan sagarupa? Aya naon? Henteu, peda sarua kuring oge ngarasa heran. Nah gening nagri lingga soka teh jadi goreng patut kieu. Berarti ngawadul atuh si Prabu Soka Panaran teh. Wah, meunggeus ulah ngecek bisi dibebekeun ta sungut teh. Gerak tempo tak ku mata ilaing tempo. Sanggeus ngomong kitu Dulgana ngagereyem tepati lila na atuh ari jegleg teh. Tempat nu tadina mangrupa leuwih jeung curug nu aya di tengah leuweung kiwari jadi ngadadak robah jadi hiji nagri nu kacidalegana. Sedangkan batu menara kembar sing horeng teh aslina mah benteng jeung panto gerbang. Harita katempo ku Damar Anting para tentara anu ngajaga di saluhureunana samagreng ku pakarang ngajejer kabeh nempo ka dirina jeung ka Aki Nagareksa. Tah katempo ayeuna membeureunnan ku ilaing nagara kami nu kacidalega tur endana. Percaya berarti bener. Tapi keheula ari istanana Kanjeng Prabu di mana ieu teh? Aki Nagareksa nanya deui ka Legendi anu keur tulak cangkeng. Tapi ngajawabna malah si Dulgana. Moal waka dibejakeun deuleu. Sameme ilaing ngabejakeun maksud nu sabenerna ilaing. Sok geura jelaskeun ka dewek duan. Naon maksud tujuan ilaing pangna datang ka ieu patempatan? Damar Anting gancang nembalan. Jadi ari maksud kulama aya perlu we kanyi Garini. Dumeh bejana arek dijadikeun permeswari ku Raja Soka Panaran. Apal ceuk sakitu ha? Ah, buah-buah. Ilaing kabogohna meureunannya. Asa teu percaya mun didinya lain kabogohna mah. Ah, lain, ieu mah aya perlu we. Ah, teu bisa. Soalna bahaya. Kumaha mun engke Tuan Putri ujug-ujug hayang ilu balik jeung didinya pan bahaya eta teh. Wayahna we mun kitu mah kula rek maksa asuh. Waduh, urang ngajar. Legendi, hayu urang tewak yembang geuleuh. Urang kepung wakul buaya mangap siapkeun pasukan Legendi. Dulgana ngagorowo ka Legendi dibarengan ku nyeleberna tombak anu ngaluarkeun hawa panas luar biasa. Wush! Nyeleberna tombak Dulgana jeung Legendi nimbulkeun hawa panas nu tohaga. Malah madang dauna nu gararing harita keneh ge langsung ngagedur hurung. Hiu! Tungtung tombak Dulgana notog rek ngalabeuheung. Tapi sakilat Damar Anting ngagiwar siet plos. Tungtung tombak ngan ukur bisa notog angin. Tapi tetep najan kitu hawa panasna masih bisa keneh ngarembet kana tungtung bajuna nu sapada harita langsung tutung geheng. Dulgana gentak luncat bari malikeun serangan tombakna nu tadi disabetkeun sacara jigjag. Bet hut corelat sakolepat Damar Anting luncat dibarung ku ngayakeun serangan balasan. Suku jeung leungeunna merekpak menyerang si disusul ngagempur tanpa ampun ngadobrak pertahanan lawan. Pikeun Dulgana barang nampanan serangan balasan ti musuhna samodel kitu. Manehna ngarasa kaget kusabab gerakanana selenti gesit ongkoh kacida bahayana. Dulgana gentak ngarobah jalur serangan ngayonan kakuatan Damar Anting tapi keukeuh sarebu kakuatan tombakna teu mampu nahan gempuran jurus-jurus Damar Anting. Hiu deus jebrodu jelek deus celeng. Dulgana menceleng terus nang karak bengkang dadana karasa asa remuk katimpa ku peureup Damar Anting anu nyacer ngahanjar. Bareng jeung kajadian harita
Aki Nagareksa loncat nahan serangan Legendi. Itek nangalayang dipake nangkis tombak musuh. Hiu terang, juralit. Dua nana juralit. Tapi Aki Nagareksa gentak malik deui ngababadkeun itekna suat seot narajang Legendi anu pakupis nangkis itek si naga biru. Wah, agi-agi nurus tunjung hebat oge seranganana. Tapi awas tampanan ieu. Hiat. Legendi kukulutus. Domeh panyangkana si Aki Nagareksa bakal gampang dielehkeun, tapi tetela kanyataanana jauh tina sawanganana. Jeleng. Legendi luncat dibarengan ku tumbakna mapag itek si Aki nyuruwuk di belah kenca. Tang. Dua pakarang diadu deui. Jarijeg. Aki Nagareksa sakali ieu mah semu ngajarijeg awakna. Rada miring katindih ku kakuatan musuh anu geus ngagunakeun kakuatan tanaga lapisanana. Legendi gancang nyusul tepus ku serangan nu ngincar embun-embunan. Gerakan awakna ngacorelat nyuruwuk ti luhur jiga heulang nyamber mangsa. Aki Nagareksa alias si janggot naga dirina teu ieuh gempeur dina nyang hareupan jurus musuh nu kawilang bahayana. Da maklum mahena oge saurang jawara anu cukup moyan di tatar kulon. Jiga harita dina waktu tombak musuhna seeutik deui rek niir kana embun-embunanana. Sakilat Ki Nagareksa ngagilak bari nunjalkeun itekna kana beuteung Legendi. Hiu jelem. Koceak. Legendi ngoceak pangeusi beuteungna amburadul katurih ku itek naga biru. Legendi ragrag dina kayan awakna nu ancur. Senengkeun baladna nyadulgana masih keneh untung dibere umur ku sabab manehna bisa kabur. Para prajurit Linggasoka anu nyaksian dua gulang-gulang anu geus tiwas teu bisa pajar kumaha iwal ti kudu sateka polah nahan dua urang manusia anu geus maksa mubus asup ka nagarana bari nungguan bala bantuan ti pasukan istana. Satu tas prajurit jelung-jeleng ngepung ka Damar Anting jeung Aki Nagareksa. Harita nu minangka kapala pasukanana ngagorowok mere komando sangkan nyerang dua musuhna. Sok ulah jarijig serang. Teu sabaraha lila sakabe prajurit anu memang nyarek kalepana geus siap mesatkeun jamparingna. Sedangkeun pikeun Damar Anting harita eueuh deui jalan iwal ti kudu ngaluarkeun pusaka nyatana pusaka Ki Jampalodaya. Mundur Ki, mundur. Niangat tempat pikeun nyalindung. Keun ieu bagian kula, sok mundur Ki. Ceuk Damar Anting ka Aki Nagareksa bari ngangkat leungeun kencana. Seret. Sapada harita leungeun Damar Anting geus nyekal gondewa nu siap mesatkeun jamparingna. Ulah diantep. Tewak, tembak. Komando prajurit Linggasoka ngagorowok sangkan anak buahna ngalepaskeun panahna. Hus. Ratusan anak panah rabeng pating belesat ngincer mangsa. Sedengkeun harita Damar Anting anu geus sayaga langsung mesatkeun jamparing Ki Jampalodaya. Numutkeunna ieu carita, sok sanajan Damar Anting mesatkeun jamparingna ngan ukur hiji, tapi kanyataanna mah nu datangna jadi ratusan. Tina hiji ngajadi 10, tina masing-masing jadi 10. Nangkis jeung malikeun narajang sakabe prajurit Linggasoka. Kayaanana estu di luar nalar kusabab jamparing Ki Jampalodaya jiga nu boga nyawa ngudag para prajurit anu ngabelecir mabur kabur. Atuh sapada harita musuh jadi gempar. Paburiak teu puguh arah. Pating jererit awakna pating gedebut mandi getih katiir ku wingitna pusaka Ki Jampalodaya. Hanyirna getih nyamuang
minuhan sabudeureun benteng Nagri Linggasoka. 100 urang prajurit leuwih tiwas tanpa bisa nyumput atawa nyalindung. Kajadian beki tambah geuman ku ayana sora si Gagak Kerimang anu ngelak muteran luhureun ngamparna layon. Aki Nagareksa nu tadi nyalindung di satu kangen benteng jadi ngabirigidi barang nempo kanyataan nu kacida matak muringkak bulu punduk. Manehna gancang nyamperkeun ka damar anting bari nyarita. Geus jang geus. Geura zubutkeun deui tajam paring. Aki paur nempona ieu sugante moal kieu kajadianana. Geus jang eureunkeun. Sawatara eta di pihak sejen Prabu Soka Panaran gawena ngan ukur hulang jentul. Samar pola jeung sakapeung mah ambek-ambekan teu pararuguh. Akibatna para mantri jeung Kipati Jambang Wulung sok mindeng jadi sasaran ambekna. Jiga poe harita sang Prabu budina jamotrot baeud sakalina ngomong sentak senghor ka bawana. Wulung, kula tetep can manggih cara sangkan si Garini daikeun dikawin ku dewe. Da percuma atuh sing aya di dieu oge ari teu bisa dikukumaha mah. Ukur hiasan wungkul teu bisa diicip-icip ku dewek. Jang nanaon ari kitu mah deuleu Wulung. Ceuk Prabu Soka Panaran cumarita kapatihna Ki Jambang Wulung. Punten sateacana Gusti Prabu. Ieu mah manawi kaanggo saran ti Simkuring. Kumaha atuh tos we paksa pirusa. Da moal aya nu wantuneun ngaganggu kasalira Gusti Prabu mah panginten kitu Gusti. Nu matak Wulung teu hade euy ngahajarek dipaksa pirusa mah. Teuing make ilmu naon ta si Garini bisaan sakitu nama. Kutante kitu geuning diobat we heula atuh Gusti. Sangkan hade urang ngajar sia Wulung ngomong teh padu engap. Ye dengekeun Guzia dari kanu sejen mah hade si kurang ajarna teh. Duh, Wulung teu ngarti ieu gula Wulung. Oh, kumaha atunya manya kudu di dongong mah kaula nuhun. Kumaha naon didongong? Waduh, tobat. Nepi ka kitu na ide. Nepi ka kitu na boga pikiran teh Wulung. Ngece sia naon dongong. Cek Prabu Soka Panaran meuni morongos ka patihna. Sabot keur kitu Ki Jambang Wulung nempo ka pelebah Dulgana anu hari weus-weus datang ka jero karaton. Dulgana anu karek datang ka karaton Linggasoka disirikna sujud bari acong-acongan nyembah ka Prabu Soka Panaran. Nyanggakeun sembah pangabagtos ti Simkuring sinuhun Gusti. Hapunten wirena Simkuring tos culangu. Nyanggakeun beungteuk-teukeun suku genteng belokeun. Nyanggakeun sadaya-daya nuhun. Aya naon Dulgana? Aya naon nu sabenerna? Gancang bejakeun. Aya naon Dulgana? Kipati Jambang Wulung miheulaan tumanya. Numawi Gusti Pati di lawang saketeng aya 2 urang manusia anu ngamuk nguak ngawi. Nu hiji pamuda sareng nu hijina deui mah aki-aki. Ari saurna mah hoyong mendakan Den Putri Garini kaulanun Gusti Pati. Prabu Soka Panaran nu tadi mencrong ka Dulgana beuki tambah ambek we barang ngadenge katerangan kitu teh. Buah, saha ngaranna Dulgana? Nah ilaing teu mampu nyang hareupanana. Ampun Gusti, nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi.
Si pamuda mah kalintang saktina, malah 100 prajurit nu ngajaga lawang saketeng hiji oge teu aya nu manggap mulia, binasa kabeh Gusti Prabu. Wah, kurang ngajar. Nasaha teuing jalmana Wulung geura siapkeun basukan, geura binasakeun eta 2 mangkluk. Kula hayang nyao nepi ka mana kasaktianana Wulung. Mangga Gusti, ayeuna kene bade dilaksanakeun titah parentah ti kaulanun Gusti Prabu. Kalayan teu talangke deui poe harita kene Patih Jambang Wulung marentahkeun ka para panglima perangna sangkan nyiapkeun wadia balad tantama pikeun numpas Damar Anting jeung Aki Nagareksa. Ngaguruhna surak anu ambal-ambalan ti pasukan Nagri Linggasoka. Marangan iring-iringana para prajurit jin kapir anu dipimpin ku Patih Jambang Wulung jeung para panglimana. Sorana seah minuhan awang-awang, pating gedebligna sora lengkah jeung ragegna anjing-anjing siluman anu ditungtun ku rante-rante setan. Matak gimbir kersing sahawai anu nyaksianana. Matana baru rahai beureum nandakeun kabengisan jeung kuatna naluri maehanana. Kaasup para tamtamana anu kaangkranana moal aya di alam manusia. Sedengkeun harita Aki Nagareksa anu geus nempong ngaleutna pasukan jin kapir tina luhureun menara benteng kacida ngagebegna. Kusabab maena ngarasa moal mampu dina nyang hareupan musuh nu sakitu lobana. Aki Nagareksa sapada harita gancang turun demi ngabejaan ka Damar Anting. Jang, cilaka ieu mah Jang. Jigana urang moal mampu ngalawan musuh, coba itu tempo hidup musuh sakitu lobana mending ngaleut ngeukeui ngabandaleut. Kumaha atuh urang ngalawan Jang. Tapi pikeun Damar Anting mah sok sanajan kumanehna oge can kapikirkeun kumaha carana dirina ngalawan musuh, sikapna tetep tenang. Sakabe ilmu pangawaruhna dipuseurkeun bari teu kandat muntang tulung kanu kawasa anu kongang kana sagala perkara. Teu nyana sabot keur kitu tengendek sabaraha lila ahiji sora dibarengan kuramena bala tentara anu teu eleh ngaguruhna jeung pasukan Nagri Linggasoka. Anting, ulah ariwang, ama datang bawa pasukan ti Nagri Sawartapala. Cek eta sora dibarung ku ngajirimna Syekh Ali Mustofa jeung para prajuritna nu ngabaris satungtung nu katempo ku mata. Atuh puguh we pikeun Damar Anting jeung Ki Nagareksa salian ti rasa nu kaget tapi aya kabungah jeung karegreu dumeh meunang bantuan ti nagri jin Islam anu dipimpin ku rajana sorangan. Damar Anting gancang nganuhunkeun, hatur nuhun pisan ama, katapi pisan bantosanana. Tenang Den, simkuring oge hadir, sakan tenan ngerakeun pasukan genderuwo jeung bangsa Kunti Den. Cek hiji deui sora anu ujug-ujug mairan sing horeng. Barang dilieuk teh ku Damar Anting ari breh teh kalabaka jeung kalabaki anu mawa wadia baladna. Nuhun pisan baka, baki, kula kacida sugemana ku ayana bantuan ti anjeun. Sanggeus nganuhunkeun ka kalabaka jeung kalabaki, Damar Anting nyarita deui ka Syekh Ali Mustofa. Ama, mangga abdi masrahkeun we ka salira kumaha pisayeunana tina cara ngayonan pasukan Nagri Linggasoka. Wios engke abdi nu mayunan para panglima sareng patihna kasup si Soka Panaran mah ama. Nya hidup masing jongjon we nyang hareupan para gegedugna. Keun anu sejena mah urusan ama jeung si kalabaka katut si kalabagi.
Sanggeus rengse babadamianana antara Damar Anting jeung Syekh Ali Mustofa. Nu saterusna pasukan ti nageri Sawartapala jeung Wadia Baladna. Jeung Wadia Baladna kalabaka kabeh nyiapkeun diri maju ka medan tempur. Sedengkeun di pihak musuh harita Patih Jombang Wulung anu diukna tonggong kuda. Saharita rada kaget oge dumeh nempo pasukan ti pihak musuh nu teu dinyana di luar sangkaanana. Dulgana na timana datangna itu musuh pangna jadi loba gitu. Ilaing kamari nyarita cenangan 2 urang. Wah, kurang ngajar. Untung kaula mau pasukan loba deuleu Dulgana. Waduh, sadaya-daya Gusti Pati. Sami simkuring oge asa teu ngartos. Daleres mangkuk nama ngan ukur 2 jalmi anu dongkap ka nageri teh sun. Edan, bener-bener edan ieu mah. Oh, itunya jigana pamuda nu dimaksud ku ilaing teh. Cek Pati Jambang Wulung bari nunjuk ka Damar Anting anu numpak singa bodas bawaan Syekh Ali Mustofa. Muhun pisan Gusti Pati, eta pamudana. Cek Dulgana nembalan bari sarua nunjuk. Wah, rasakeun sia moal diberi ampun ku ngaing mah. Bang Lima, hayu geura parentahkeun anjing-anjing siluman anu geus talapareun sangkan ngarawaeg daging-daging musuh gancang Bang Lima. Ger didinya Pati Jambang Wulung anggeus ngomongna. Kalayan teu nunggu waktu lila deui, anjing-anjing siluman anu gedena sagelede anak sapi dilalupaskeun tina rante-rantena ku para panglima. Atuh sapada harita oge anjing-anjing siluman teh langsung pating bretek bari rage nyerang teu siwah anjing edan anu mangge tulang. Tewak, serang, serang, serang. Kalabaka jeung kalabaki luncat ka pakalangan. Dituturkeun ku Wadia Baladna nu rajleng mapag anjing-anjing siluman. Perang campuh oko begalan Pati sapada harita teu bisa disingkahan deui. Ragotna galungan antara genderuwo jeung anjing siluman mimiti nimbulkeun korban. Komo deui ti pihak bangsa Kunti mah kajaba pating cirihil teh loba nu pating jererit ku sabab awakna aya nu dirarajet ku kaganasan anjing siluman. Jiga nu kajadian harita saurang genderuwo keur silih dengkek, silih bebeutkeun jeung silih seret. Sukuna geus beunang kagegel terus digegewek jeung ditarik nepi ka lesot. Si anjing siluman anu memang ganas sugutna pinuh ku getih bari ngahegak nyapek suku si genderuwo. Sorana meuni pating krau disada jiga nu keur ngadahar trik-truk jeung kurupu. Sedengkeun si genderuwo ukur ngajerit sorana kadenge matak narangtung bulu punduk. Cegu, cegu. Si anjing kadenge disada babaung bari ngadeukeutkeun sungutna siap deui ngaroe. Tapi dina mangsa keur genting kitu teu kanyahoan rantai anjing siluman aya nu narik. Nu saterusna si anjing dibebeutkeun satakerna nepi ka awakna racleng jadi sabaraha bagian. Geus teu kaitung jumlahna korban antara genderuwo jeung Kunti katut anjing siluman anu rempag patulaya. Katambah-tambah kalabaka jeung kalabaki duana ngamuk nguak-ngawik lir banteng bayangan. Sakabeh kakuatanana diketrukeun dipake ngabuntang banting jeung ngararad musuh-musuhna. Jeleng-jeleng. Aya kana 10 anjingna harita ngagarajleng ngarontok ka kalabaka. Tapi nya kitu anu diserangna lain makhluk samanea. Malah ngan ukur sakali ngagorowo puluhan anjing siluman maracleng. Sabagian rante-rantena aya anu ditongtak terus diadu bantengkeun jeung baturna. Pak, jebret.
ngamukna kalabaka jeung kalabaki teu luput tina perhatian saurang panglima perang di negeri Linggasoka anu ngaran Ranu Sigra anu mangrupakeun pamimpin anjing-anjing siluman. Sapada harita amarahna Ranu Sigra ngebaur jeung sora-sora anu matak ngamuringkakna bulu punduk. Kalayan teu loba mikir panjang deui, Ranu Sigra luncat di barung ku ngababadkeun pandangna. Hut. Tapi karek dia luncat, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.